Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal parduna syahadat. Ari parduna syahadat eta aya 4 perkara. Hiji atasdiq, tegasna kudu nestokeun atina ka Allah Ta'ala. Kadua ta'zim, tegasna kudu ngagungkeun atina ka Allah Ta'ala. Katilu hurmat, tegasna kudu ngamulyakeun atina ka Allah Ta'ala. Kaopat hilawat, tegasna kudu manis pangestona atina ka Allah Ta'ala. Pasal syarat sahana syahadat. Ari syarat sahana syahadat eta aya 4 perkara. Hiji kudu ngimankeun ku ati, kadua kudu diucapkeun ku lisan, katilu kudu dilampahkeun ku angkahota, kaopat kudu bener ngalampahkeunana. Pasal batalna syahadat. Ari batalna syahadat eta aya 4 perkara. Hiji mangmang atina ka Allah Ta'ala, kadua ngayakeun Allah dua, katilu awakna sorangan disebut Allah Ta'ala, kaopat henteu daek nyebut ka Kanjeng Nabi Muhammad, masih sanyana Kanjeng Nabi Muhammad eta piwarangan Allah Ta'ala. Pasal loba-lobana jalma anu kawajiban kana syahadat. Ari loba-lobana jalma anu kawajiban kana syahadat eta saumurna sakali bae. Angin lamun nyorang kana pamurtadan eta wajib ngucapkeun deui sakali. Pasal cai anu sa dipake susuci. Ari loba-lobana cai anu sa dipake susuci eta aya 7 perkara. Hiji maul samai, tegasna cai hujan. Kadua maul bari, tegasna cai laut. Katilu maul nahari, tegasna cai walungan. Kaopat maul salji, tegasna cai es. Kalima maul bi'ri, tegasna cai sumur. Kagenep maul aini, tegasna cai nyumber tina liang. Katujuh maul barodi, tegasna cai hujan buah. Ari cai anu 7 teh eta dibagi 2 bagian. Sabagian cai saletik, sabagian deui cai loba. Ari ngaran cai saletik nyaeta cai anu kurang tina ukuran 2 kula. Ari ngaran cai loba nyaeta cai anu cecek tina ukuran 2 kula atawa leuwih loba. Upama tempatna pasagi, rubak panjang teh jerona kudu aya sasiku satampah. Upama tempatna bunder, jerona kudu aya 2 siku, rubak ka sasiku. Upama tempatna juru 3, jerona kudu aya 2 siku satengah, panjang rubak kudu aya sasiku satampah. Ari hukum cai saletik, upama karagraga najis eta jadi muta najis sanajan henteu barobah. Tegasna henteu sah dipake susuci, upama wudu atawa adus atawa liana. Ari hukum cai loba, upama karagraga najis eta henteu jadi muta najis. Tegasna sah dipake susuci, upama wudu atawa adus atawa liana. Angin lamun barobah rupana rasana ambeuna.